luar biasa titah beat ka Yazid teh embung lantaran naon ieu sebab Yazid eta neruskeun Muawiyah nu matak embung naon lantaran perpuluh dilaksanakeun haram ieu cek Sayyidina Husain teh di antarana aya sababaraha poin anu dirobah nu di zaman Kangjeng ku Sayyidina Muawiyah dilanjutkeun ku Yazid jadi berarti merangan batil Sayyidina Husain teh hargai kaula sebagai incu Muhammad incu Rasulullah anjeun geus karobah hukum-hukum menang ti bapak kolot kaula kulama datang ka Ira ge moal kudu beat kanu ngaran Yazid satungtung Yazid ngalaksanakeun luar aturan Al-Qur'anul Karim Masya Allah tidinya lah terus yang tenda ayeuna perang sapoe istimewa Sayyidina Husain 2 poe loba nu gugur katilu poe tanggal 10 tanggal 9 Sayyidina Husain leungeun nu kencana geus dak potong billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa kana Muhammadun Hanifah lan nabiyya lan nasabaki Muhammad kang butalan nang Ki Hanafiyah radhiyallahu anhu muga nilar bendu safallah anu saking Muhammad ya gulu iku ngucap ya Muhammad kutila ma'al Husain dan bunuh sumertana Sayyidina Husain bin Ali 16 rajulan apa 16 wong lanang kulhum min wadari Fatimah az-Zuhra dari sakabeh 16 ku tetep saking turunan atau anak Siti Fatimah Zuhra radhiyallahu anha muga nilar bendu safallah anha saking Fatimah ieu mah kabeneran terjadi Karbala 10 Asyura wari urang aya dina bulan Muharram di bulan Muharram teh aya puasa Asyura Kangjeng Nabi sumping ti Mekah ka Madinah urang Madinah paruasa Kangjeng Nabi naros wahai ahli Madinah kok ieu paruasa aya naon oh tanggal 10 Asyura ya Rasulullah ai kitu oh Kangjeng Nabi Yunus disalametkeun kaluar ti lauk 10 Asyura Kangjeng Nabi Yusuf 10 Asyura Kangjeng Nabi Ibrahim 10 Asyura Kangjeng Nabi Yakub ningali deui matana 10 Asyura kemudian 10 Asyura na ieu ku kami bangsa Yahudi ya bangsa Yahudi 10 Asyura teh loba kajadian-kajadian di antara nu paling dahsyat adalah salametna rombongan Musa Kangjeng Nabi Musa alaihis salam tina kejaran Firaun 10 Asyura disalametkeun Kangjeng Nabi nu tina parahuna 10 Asyura nu mantap jadi kebanggaan 10 Asyura kami mah puasa hehe cak Kangjeng Nabi atuh kami leuwih utama tibatan anjeun nu mantap cak Kangjeng Nabi lamun kaula ye hirup datang ka engke deui bakal puasa Tasu'a tanggal 9 nu mantap ka Kangjeng Nabi sumu Asyura wa ma qablahu wa ma ba'da puasa anjeun dina tanggal 10 Muharram oge jeung poe memehna jeung poe entasna sahabat nanya kok pan Yahudi mangan Asyura dong urang kudu ngaku ngabedaan kaya do khaliful yahuda wan nasara sulayaan ku anjeun Yahudi jeung Nasara Yahudi mah puasana tanggal 10 urang jeung tanggal 9 lamun hayang beda ulah puasa sama sakali eta nu akur mah tah puasa tanggal 10 tanggal 1 Kamis Jumat Sabtu berarti tanggal 10 Sabtu Asyura memehna Jumat ngaranna Tasu'a nusa entas nama endek mang endek dilaksanakeun deuk-deukeun bae cak pikih 2 bae Tasu'a jeung Asyura mun cak ahli tasawuf 3 Tasu'a Asyura jeung 11 jadi urang berarti minggu hareup mah puasa Jumat puasa Tasu'a poe Sabtuna Asyura nu mantak 2 abeh beda jeung Yahudi atawa mun hayang beda ulah asana loba anu eta blon jasa siapa
mual kaburu mun didongengkeun Sidina Husein. Sidina Husein berangkat ti Madinah ka Mekah tanggal 2 haji. Begitu datang ke Mekah dek hajian geus umroh, tiba-tiba mimpi Sidina Husein kudu berangkat ke Kufah. Ya tanggal 7-8 nu ukuran aturan wukuf nya nama berangkat melalui Tanaim. Di Tanaim geus dijegal ku rombongan kitu Yazid. Nah iyalah tidinya langsung diskusi diplomasi luar biasa Sidina Husein. Lolos tidinya berangkat terus naik onta. Kemudian jarombongan lobaan. Kemudian kayak bakal diceritakan asli ima asalnya hobae Karbala. Helanan ke ceritakeun ti mimiti lahirna insyaallah kukula keur dirangkum ku ari nyokotan ti hadis ke didongengkeun supaya nu kolot ge nyaho moal kebal deui mah ieu asa ulah pahi isukan bae. Ieu mah tengahna we helanan berangkat terus sampailah ke Kufah. Panta tadina ge Sidina Hasan jeung Sidina Husein lahir mah di Madinah dibawa ku Sidina Ali ka Kufah. Nu kamari milu jeung kula ka Kufah ningali imah Sayyidina Ali lah leutik. Kemudian aya kamar leutik didinya dicaritakeun bahwa ieu teh kamar Hasan jeung Husein, ieu kamar Sayyidina Ali, ieu dapurna, ieu paranti narima tamuna seorang raja gubernur saat eta. Masya Allah jang narima tamuna hanya 2 meter kali 3 meter 2 ka 3 leutik. Komo kamar Sidina Hasan jeung Sidina Husein mah leutik jasa duaan didinya. Tak tidinya setelah Sayyidina Ali terbunuh kan Sayyidina Hasan jeung Husein ka Madinah. Di Madinah didinya Sayyidina Hasan teh kapan kita mimpin ke bakal jelas sama ieu mah singkatna bae. Terus Sayyidina Husein kita beat ka mana ye ka Muawiyah. Emang kunaon kitu ta Muawiyah ketika Kangjeng Nabi pupus anu terpilih Sayyidina Abu Bakar nyana panas padahal nyana sahabat nu paling menonjol di medan-medan laga sebagai panglima adalah Muawiyah. Kunaon anu dipilih Sayyidina Abu Bakar mulai dengki ti harita. Tapi ieu sahabat teu meunang di luar ngaji ye. Ieu mah keur carita bae. Pada urangna bae engke teu meunang ngadongengkeun nya. Mun ngadongengkeun pada urangna bae kitu deui. Itu bae lanan sebab ya sahabat jeung sahabat nu mantak sieun ge ngadongengkeun ieu mah sieun. Muawiyah teh sahabat panglima Kangjeng Nabi. Tapi didinya masih keneh Sayyidina Muawiyah teh kitu nahan kasabaran ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq selesai tina jabatan khalifahna sugan kapake deui Sayyidina Muawiyah kunaon Sayyidina Umar nu ditaekeun. Mulailah Sayyidina Muawiyah di dia ngabangun kekuatan armada. Nyana nyieun kitu armada kekuatan. Jadi berarti oposisi. Itulah Sayyidina Muawiyah. Begitu ditungguan beres Sayyidina Umar, nyana ngangsongkeun diri Sayyidina Utsman nu naik. Nah iyalah makin dendam ta Sayyidina Muawiyah. Balik Sayyidina Muawiyah ke Irak, ke Kufah. Didinyalah nyeun kekuatan. Setelah Sayyidina Utsman tumbang, lain tumbang eureun, kemudian naik Sayyidina Ali, dahsyat Sayyidina Ali, peranglah jeung Sayyidina Muawiyah. Lantaran naon? Ieu tita tadina ge hayang jadi pamimpin. Masya Allah, kos gitulah kepemimpinan. Secara zahir mah kos gitu secara zahir. Akhirnya ya ribet Sayyidina Ali tumbang lantaran na pedang. Engke diceritakeun insyaallah satu persatu. Nah ieu mah diceritakeun Karbala. Didinyalah terus Sayyidina Hasan bangkit. Sayyidina Hasan kemudian Sayyidina Husein titah beat ka Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah maot Yazid titah beat ka Yazid putra daripada Muawiyah. Teu daekeun zaman Muawiyah jeung Sayyidina Ali bapak jeung bapak, kuari zaman anak Yazid jeung Sayyidina Husein
Kemudian panglimana adalah Abdullah bin Ziyad. Ieu paling buang kawarah mak. Tidinya lah kabur Sirina Husain ka Madinah. Di Madinah terus yang kekuatan loba pengikutnya hampir luar biasa. Berangkatlah ke Mekah hasil daripada mimpi. Jeung mimpi-mimpi nu tadi dicaritakeun kamari bahwa bakal terbunuh geus nyahoan Sirina Husain. Sebab Sirina Husain penghulu manusia anu geus caritakeun ku Kangjeng Nabi, dua pemuda anu bakal jadi keistimewaan di sorga cek Kangjeng Nabi. Bakal katingali dua pemuda saha eta Hasan jeung Husain incu kaula. Jadinya langsung dicaritakeun dina impian bakal perang jeung bakal terbunuh geus nyahoan Sirina Husain mah. Nu mantak Sirina Husain mah kapan ieu teh termasuk kana kitu mursyid. Malaikat Jibril ti Gusti Allah, ti malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi, ti Kangjeng Nabi ka Sirina Ali, ti Sirina Ali ka Sirina Husain, mursyid dina thariqah. Moal aya nu kaluar ti Sirina Husain. Moal aya nu kaluar ti Sirina Husain, moal aya. Jadinya terus ke Syekh Muhammad Bakir. Nah, terus saya Sirina Husain teh mimpi ka Mekah. Lantaran tadi nak ka Mekah keburu mimpi deui tanggal 7 tanggal 8 berangkat nu kuduna wukuf nyana berangkat melalui Tanaim ka Kufah. Di Kufah geus disadiakeun jang peperangan ku Yazid. Jadinya beberapa hari berarti datang ke tanggal 1 Muharram masih di jalan, tanggal 2 Muharram masih di jalan, tanggal 3 Muharram sampailah tanggal 7 sampailah di Karbala. Nyin kemah-kemah ngaran-ngarana keur dicatetan ku kula saha nu milu awewe turunan Kangjeng Nabi syarifah berarti kitu keneh putra daripada Sayyidina Hasan, putra daripada Sayyidina Husain. Urang lamun ka Karbala ka ditu bakal aya di dinya teh nu mawa cai kieu bae yeuh, cai ngorolok bae. Nah eta bakal dicaritakeun insyaallah Abul Fadl Abbas eta teh dulur Sayyidina Husain beda mah. Nah iya lamun urang geus ka ditu ka Iran nganyaho urang makom Sayyidina Husain Karbala bakal nyaho kabayang be ta Karbala teh aya Abul Fadl Abbas eta cai ngorolok bae di dinya lantaran ketika Sayyidina Husain panglima anu henteu terkalahkan luar biasa titah beat ka Yazid teh embung lantaran naon ieu sebab Yazid eta neruskeun Muawiyah. Nu matak embung naon lantaran perpuluh dilaksanakeun haram cek Sayyidina Husain teh. Di antarana aya sababaraha poin anu dirobah nu di zaman Kangjeng ku Sayyidina Muawiyah dilanjutkeun ku Yazid. Jadi berarti merangan batil Sayyidina Husain teh. Hargai kaula sebagai incu Muhammad, incu Rasulullah. Anjeun geus karobah hukum-hukum menang ti bapa kolot kaula. Kula mah datang ka Irage moal kudu beat kanu ngaran Yazid. Satungtung Yazid ngalaksanakeun luar aturan Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Tidinya lah terus yang tenda ayeuna perang. Sapoe istimewa Sayyidina Husain. 2 poe loba nu gugur. Katilu poe tanggal 10. Tanggal 9 Sayyidina Husain leungeun nu kencana geus potong. Kasorekeunana ieuna kenapana? Geus kadi bercucuran darah. Istirahat Sayyidina Husain lantaran wah perangna geus eueuh tanding. Jadi lamun Sayyidina Husain turun ke medan laga, kafir teh geus teu ka itu bret kaistimewaan ngulinkeun kuda jeung ngulinkeun naon panah jeung pedangna. Iyalah Sayyidina Husain. Tah, baju nu waktu dipake ku manehanna perang warnana kaos kieu. Nu di luar tuh nyaman. Nah, mantak di Iran aya 3 rupa, engke bakalna di Kupah. 1 warna hideung, 2 warna merah, 3 semu beureum, kaopat warna model kieu. Ieu lah nu dipake ku Sayyidina Husain, warnana lain ieu. Nah itu sembarangan nih make ieu teh sembarangan. Tuh. Gitulah supaya nyaho itu Sayyidina Husain tanggal 10 geus tanggal 9 hari tanggal berguguran geus nyahoan begitu ku Siti Zainab diulahkeun ge perang terus nyarekan Sayyidina Husain kula geus nyaho bakal maot
dahaga Sayyidina Husain teh. Mentak Abdul Fadl nyokot ka Bengawan Efrat. Tidinya teh dihadang. Sageus dihadang nyana teh dipenggaskeun leungeunna. Nu hiji kencapan nyokot cai di Sungai Efrat begitu cai nyokot di dieu dicekel ku nu ieu ditumbangkeun ku musuh ku tentara Yazid. Dak. Kusungut ku adi. Kusungut tah tinggal ieu nyokel make kuda, ieu geus eplek-eplekan kusungut. Nah, ku ari ieu da belah ieu bas. Tinggal make ieu doang nya teh. Padahal nyana ge dahaga, tapi nyana teu wani nginum lantaran Sayyidina Husain can nginum. Naon sababna nu matak teu wani nginum? Nyana lamun nginum, maknya nyana seubeuh Sayyidina Husain ieu mak dahaga, maknya miheulaan Sayyidina Husain teu sanggup nyana teh kitu naon ngaranna ngeunah nginum seger di atas penderitaan batur. Sakitu keur perang masih keneh nyana teh tanaun karena adab-adaban datang ka dinya. Ya dianggeuskeun bae langsung jeger tumbang. Oh nu nginum saurang-urang acan. Nu mentak lambangna ke di Karbala cai gitu. Diais ka dieu, ngorolok ka dieu. Ketika kula zarah ka ditu ditanyakeun aya cai naon urang ditu na ge hampir teu nyarahoeun. Tah sejarahna aya dina hadis kos kitulah nu mentak jadilah lambang sebagian besar nyaho. Komun nu zarah rahmat geus teu nyaho kaler kidul mah teh mah geus. Kukula didongengkeun oh kitu mentak jadilah lambang cai. Tah Sayyidina Husain langsung dahaga, sanggeus dahaga geus teu kuat ku dahaga-dahagana. Jadi dalam henteu keur perang, sanggeus henteu keur perang keur tenang tanggal 10 datanglah ke Syam. Nah, utusan daripada Umar bin Abdul nu kamari dicaritakeun di dieu tah pembunuhna Umar teh Umar bin Abdul lain sabenerna mentak persina kill aslina mah kos kitu. Langsung bae ditumbangkeun jeger dibelah heula jeger memehna heula memeh lantaran kuatnya Sayyidina Husain mah hampir eleh tentara Yazid sakitu lobana hampir eleh. Nah kuari Sayyidina Husain teh dikakalakeun cak Syamir kuari kieu di seluruh arah urang panah ieu Husain jadi dipanah di seluruh arah kaler kidul wetan kulon dipanah cep geus beres ngaguling nyana turun dibelah heula di dina jeger geus dibelah langsung nyana neuleuh surga seuri nyana teh bahkan Kangjeng Nabi geus ngawean cak Kangjeng Nabi cak Kangjeng Nabina ieulah janji Gusti Allah nu pernah ku Abah dicaritakeun bahwa anjeun bakal jadi syahid. Cak cenah ambis jasa ngeunah jasa hayang hirup deui hayang perang deui. Pohara jasa tadi kitu-kitu ge urang mun tita perang embung bae. Masyaallah. Kitulah Sayyidina Husain. Ieu mah tak mursyiduna. Nah, wa mudabbiruna wa murabbiruna. Nah, iyalah Sayyidina Husain. Langsung ditumbangkeun, ieu huluna make pedang. Bek, pisah. Sanggeus pisah, careuri kabeh. Ke nu ngaran Zainab, nu ngaran Fatimah Incu ieu mah Zainab Fatimah Incu. Dari putra Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain kabeh araya ngaran-ngaranang ke tah ieu mah huluna di dinya begitu di hareupan ku Siti Zainab ceurik kemudian Siti Zainab terasa aya Kangjeng Nabi geus teu daya teu upaya sebab ieu teh kadeuleu secara zahirna mah dahsyat tapi secara batin mah geus aya di salalorga kabehan senyum Siti Zainab Siti Fatimah kabeh dicokot huluna dibawa ke Umar bin Abdullah. Nah didinya dibawa sanggeus dibawa cek Umar bikeun ka Yazid dibikeun ka Yazid sanggeus bikeun ka Yazid susurian Yazid bungah dengan kata kaburanana akhirna dibalangkeun titah disepakan tidinya lah mulai aya main bola haram main bola tasabuh jeung eta nu neuleuh main bola sarwa neraka jahanam penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi nu ngaran Sayyidina Husain radhiyallahu anhu bangsa tarolol karek buatan Yahudi buatan Nasrani urang ulah sok kikituanan ku hari mah. Ingat ketika Yazid menghina terhadap Sayyidina Husain
dipakai main bola tah hulu sirah Sayyidina Husain. Akhirnya dibawa ke Mesir, di Mesir gitu kene. Jadi berarti ti Kufah dibawa ke Baghdad, di Baghdad dibawa ke Mesir, penghinaan terhadap cucu Kanjeng Nabi. Luar biasa Sayyidina Husain geus uncang-uncang di surga. Dikuburlah sirah Sayyidina Husain di Mesir menurut sakaol, tapi ari awak nama di Karbala tah nu kamari kula kaditu ziarah ka makom Sayyidina Husain sebab nyana sebagai mursyid. Tah kitulah Karbala tanggal 10 jutaan manusia bakal datang ke Karbala. Moal katahan jutaan eta mah tiba heula jutaan manusia di berbagai negara. Tinggal sababaraha geus dipersiapkeun di Iran bakal dikupah, ieu bakal narima jutaan manusia. Teu bisa katahan. Gitulah Sayyidina Husain. Seserian Yazid. Nah, di dieulah maha kawasa Gusti Allah jeung maha segala-galana wa huwal qahiru fawqa ibadi. Aneh, di tubuh kerajaan Yazid ternyata kontroversi. Antaranya jeung ponggawa-ponggawana. Spontan teu menunggu bubulanan deui. Hitung jari hari ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dibaca ku masyarakat di Iran, di Irak. Penghinaan Yazid terhadap Sayyidina Husain. Motifna naon? Dibaca ternyata motif kezaliman. Sayyidina Husain ieu numbangkeun kezaliman, perang teh lain lalagaan, jihad fisabilillah. Simpati manusia terhadap Sayyidina Husain dan buah sangat luar biasa. Teu katahan dek diabing Yazid ku masyarakat. Hudang Irak, Iran, Mesir, Yordan, Syria, hudang kabeh dek numbangkeun kepemimpinan Yazid. Ialah Bani Umayyah. Masya Allah. Tayala mun dicaritakeun ieu mah dicaritakeun Karbala lantaran minggu hareup mah geus liwat. Jadi berarti Sabtu bakalna jutaan manusia di Karbala. Nah ieu urang kebenaran pas ngabahas Sayyidina Husain Karbala. Mudah-mudahan urang dihijikeun jeung Sayyidina Husain jeung para penegak agama Allah, dihijikeun jeung Kangjeng Nabi di akhirat babarengan jeung ahli-ahli Allah jeung para syuhada wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Ieu mah hanya sekelumit hartina Muhammad bin Nanafiyah nyaritakeun bahwa nu terbunuh kutila ma'al Husain cek sakaol ieu ye 16 seluruhna nu 16 ieu mah ieu adalah keluarga ahlul bait. Turunan Sayyidina Hasan, turunan Sayyidina Husain, yakni Habib, Syarifah nu 16. Ke kaul kadua aya sabaraha dan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.